nu edan teu wajib puasa. Ketika aya perbaikan jalan ngaspal ajunyana ngarokok eta edan. Atawa ibu boga salaki aju berang ngarokok ngopi salaki ibu edan. Nah ieu jelema edan teu sah puasaan. Budak leutik lantaran can baleg can tamiz teu sah puasana. Syarat sahna puasa aya 4. Nomor kahiji Islam kafir teu wajib puasa. Ahok teu wajib puasa. Jokowi samar-samar. Wallahu alam intinya ho. Samar apakah nyana teh osok puasa teu wallahu alam. Tuh. Ya. Urang gua presiden dikersakeun samar urang. Eta saboda emang kos kitu, sasage nyamarkeun ka nyana mah. Cenah Islam atuh alhamdulillah. Cenah setengah Islam atuh kumaha sia bae. Kumaha can tekad kiai cek ulah bae Islam. Kanyawan Islamna Sundatan nya. Nomor kedua waklun boga akal pinter nu edan teu wajib puasa. Ketika aya perbaikan jalan ngaspal ajunyana ngarokok eta edan. Atawa ibu boga salaki aju berang ngarokok ngopi salaki ibu edan. Nah ieu jelema edan teu sah puasaan. Budak leutik lantaran can baleg can tamiz teu sah puasana. Merkatilu wanikawan minawi hedin suci tina sebangsa hed nipas wiladah eta teu sah teu ngasahkeun puasa. Zaid head sakitu ge teu nipas. Hindun head berarti teu sah puasana, haram nyana puasa. Wiladah haram puasa teu sah puasana. Khusus untuk kaum hawa munhed teu sah puasana. Nipas teu sah puasana. Wiladah teu sah puasana. Cenah kiai ieu mah nu kaluarna waktu ngalahirkeun teh sakadar daging. Jadi kan 40 hari. Cai mani 40 hari, getih kentel 40 hari deui daging kimpal. Berarti 3 kali 4 12 120 hari mun dibulankeun berarti sabaraha bulan? 120 sabaraha bulan? Paingan teu sugih-sugih, dagang mah dagangan teu sugih atuh ngitungna ge salah. Sekanyawan ku aing. Untuk ge pedagang mah ngitungna kudu tepat, cek. Ieu mah ngitung salah. Masya Allah, anta kerugi baludu atuh. Beuh, Gusti. Tah 4 bulan berarti geus jadi daging kimpel. Mules ternyata keluar eta teh keguguran miskram. Tetep eta teh ngalahir kabener bulan puasa, teu sah teh puasa. Atawa kakarak ge 2 kali 40, 2 kali 40 sabaraha bae? 2 kali 40 bae jadi sabaraha bae? 2 kali 40 Masya Allah
aing dikersakeun hirup bebarengan jeung bodoh kieu. 80 mun dibulankeun sabaraha bulan? Tuh. Nah eta nyana mules keluar. Praktek nu keluar teh getih kimpel ngalahirkeun keneh ngan keguguran ngaranna Islam. Ka eta teh tetep haram puasa. Nomor kaopat nyaho kana waktuna bahwa waktu narima kada dipuasaan. Bahwa ieu teh Ramadan. Emang aya waktu nu henteu narima kada dipuasaan? Aya, mana? Lebaran haram puasa, aya mutasyrik haram puasa. Tah ieu mah nyaho bahwa ieu Ramadan can lebaran, lain aya mutasyrik. Eta syaratna, syarat sah puasa. Syarat wajibna puasa aya 5. Hiji Islam, nomor kedua taklif. Islam jadi syarat wajibna, berarti kafir wajib puasa. Taklif kudu anu mukallaf, kataklif kaperdih usyara. Ulah anu teu kataklif, budak letik can kataklif, andai kata puasa ganjarana jang indung bapana teu puasa, masalah sebab can kawajiban can kataklif. Nu edan teu kataklif, mugma aleh nu ayan weureu tengah haja saruba. Wa itaqatun jeung kuat puasana bagi nu teu kuat mah teu wajib puasa. Jelema geus gering atawa naon gitu mah sehat, mah asal kaasupan bae nya mah sehat, asal teu kaasupan bae haju bae kesa lilis. Jadi mah kudu nyemil, mantap keur ngaji ge nyemil, eta lamun nu keur ngaji nyemil eta mah eta nu kos kitu kaluarkeun ti majelis. Besi tepak maksudnya ka urang mere henteu ka aing Pak. Kudu kuat, jadi lamun teu kuat atuh teu wajib, teu kuat mah. Nomor kaopat nawasihatun sehat anu gering teu wajib puasa. Jelema teu kuat puasa karena kolot. Zaid umurna ge 90 tahun. Teu kuateun puasa aki-aki mah. Gitu. Nah eta jana mah teu kuat puasa kitu teu wajib puasa, teu kudu puasa. Teu kudu puasa aki-aki 100 tahun. Teu wajib puasa. Teu kuat, malik orok deui. Malik orok deui atawa gering parah. Teu wajib puasa. Masya Allah. Ini supaya Yahobay yo padahal ini sejarah raho kabeh. Mana deui wa iqamatun jeung teu kamamana. Man farada fi tunan syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Dah jadi nyana teh teu kamamana wajib puasa. Kumaha lamun kamamana menang buka. Zaid ke Surabaya bulan Ramadan, berarti nyana berangkat leuwih ti 2 marhalah safarium tawil. Menang Zaid teu puasa dengan niat tarakhus rukhsah syara, aya kamurahan syara. Sebab jelema berangkatan teh kadang-kadang kapan lapar. Haju lamun lapar keterganggu tujuanana murah syara mah. Teu kudu puasa. Geus bae buka. Ya Allah, ya Rabbi. Nginahin jasa tanu lelempangan.
mentek urang lamun hayang ulah puasa bulan Ramadan leuleumpangan bae. Iya ke mana? Iya aing Cianjur ke mana deui? Sukabumi balik ke Goro ke Bandung, Semarang, Surabaya terus ke Madura balik deui. Ke balik balang takbir. Teu puasa. Masya Allah, apa salah? Ya lu sapar teh kudu puasa. Ya Allah, ya Rabb. Murah jasa, hampang jasa, sebenarnya mah puasa teh wajib atuh di qada. Mun ulah qada, mun hayang ulah qadanya leuleumpangan bae terus. Balik-balik deuk sakarat.